Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulisku Mang Gio. Teu karaos kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian kaopat dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing. Episode Si Injuk Kawung. Cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios, mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Gio dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Si Injuk Kawung. Batur anjen satengahing perjalanan. Unjuk semangga nun, unjuk semangga. Namka itu saur sang adipati satengah anu ngajurungan. Sedok nutiluan nyembah atuh geus kitu mangan bral bae miang. Ngajugjug ka tapal wates. Di baturan ku sababaraha urang prajurit anu gede wawanen jeung boga pangabisa. Widura, kaula rek aya tanyakeun. Ngadadak Aki Patih Cumarita ditujukeun ka Ki Widura. Bade daros naon sun? Cek Widura kituna teh bari sungkem. Tadi andika kungsi cacarita yen ieu lawan bodas teh hasil serangan tina Peso Tengor. Leres sun? Sadaya-daya. Terus kumaha carana pangna andika bisa lolos Widura? Abdi tiasa ngungkulanana Aki Patih malih ku etangan simkuring kiwari eta si jalma teh tos teu aya di alam dunya, tos binasa. Binasa? Maksud anjeun? Saur Ki Patih dibarengan ku maling reret ka juragan Adipati. Leres. Mung sawaktos jasadan diteang teu kapendak. Moal mah manehna teh hasil ngadoloskeun diri nya, asana moal mungkin Ki Patih. Margi kasaksian pisan inyana utah getih bari ti banting ka jero kuta. Ki Patih darbas eta unggut-unggutan. Bari sakali-kalieun maling reret kana kalung anu naplok lebah dada eta jajak. Pangapunten juragan. Abdi bade aya taroskeun.
Rek nanya naon Widura? Perkawis inju kawung. Memang nakumaha. Nah salira teu curiga. Upama ieu keayaan teh ukur pagawean sakomplotan jalma anu ngamangpaatkeun ieu situasi. Margi beja anu sumebar estu patukang tonggong sareng kanyataanana. Perkara eta sabenerna geus kungsi dibahas Widura. Tapi bukti jeung latar kasang tukangna memang kitu. Rajapati di Camati Galing dimimitian ku tiwasna Patih Kuring anu warugana meureut persis kekeunaan ku elmu si inju kawung. Nu matak teh hartos kunaon manehna beteras meupeus geuya. Salarosna naon kahayangna eta kolot? Margi upami itung-itungan tina hutang pasti sakuduna mah tos lunas margi tos kabales. Tah ieu anu jadi kapusing kaula saparakan jateh Widura. Sabab taya anu bisa ngajawab kajabat ti maranehna sorangan. Terus terang bae, sababaraha kali manehna diintip tur dipancing tapi hasilna teu waleh nihil. Malah teh saeutik jago bayaran kaula anu ngadon binasa teu pupuguh.
bener atuh ancaman si Injuk Kawung anu dikirimkeun lewat peso tenggor teh Akipati. Pantesan geus hampir 2 warsih pasukan anu diarep-arep datang teh tayang ngurunyung. Da sing horeng geuning malah geus leuwih ti heula gugur. Sadaya-daya Nun. Akipati, kumaha lamun geus kieu? Urang cobaan usul Ki Widura tadi. Urang sebarkeun sababaraha tulisan di tempat-tempat anu sakira bisa kabaca kudu jadi musuh. Tapi iraha Akipati, sagancangna lo Prabu. Gancang carita ka Sugri isukna sakumaha anu geus diusulkeun ku Ki Widura. Tilu senapati cameti galing anu neulah Ki Sugri kiri sangjeng Kibaran mimiti napel-napelkeun langlayang ka sakuliaheun karaton. Malah nepi ka kaluareun karaton oge sarua dipasangan. Nu dipalar pihak si Injuk Kawung daek nembongan atawa ngajawab kana kahayangna Adipati Sura Saparakanca. Tapi tetela sanggeus didagoan nepi ka saminggu lilana, pihak si Injuk Kawung taya malesanana. Tong boroning aya malesan, eueuh ringkang-ringkang na acan. Teuing ngarasa gimir atawa memang ngahaja sangkan sang Adipati Saparakanca bener-bener kateken tur frustasi. Pihak si Injuk Kawung siga nu apal kanapi bahayaeun. Maranehna siga nu geus nyaho keur pada ngadodoho ku pihakna juragan Adipati Sura. Ngaso heula ngaso ka Sugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Salah na diri kasih robang ku
Sekiat nandangan kenyeri ku nasib diri tu tinggal buah cinta reka indu reka apa lamun kudu pipisahan nu Gusti tekuat nandanganana. Kasugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio Sawang-sawangan urang teraskeun ye jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca mangga dina hiji poe Kasugri kabeneran kewidura ger mariksa sakuliah guha da manehna mah cenah diwenangkeun ku Juragan Adipati Sura pikeun mariksa sakuliahna. Bat kabeneran manehna ujug-ujug tepi ka hiji palataran pernahna aya di luar guha teu jauh ti biwir gawir. Keur anteng rurat reret kitu bat hawar-hawar kadenge sada anu inghak-inghakan ciri. Eta sorate sakapeung kadenge sakapeung deui henteu. Ai. Bat siga sora anu ceurik. Moal kitu dedengean mah. Cek gerentas hatena bari terus rarat reret bisiknya aya jalma anu butuh ku pitulungna. Tapi jep sora anu cerik teh jempe deui. Nu kadenge ukur seahna angin anu ting hariung ngaliwatan bibir lamping anu lungkawing. Sanggeus rada lila hing nu cerik teh kadenge deui. Malah ayeuna mah mani asa eces bet siga-siga sora awewe. Ai. Bet siga sora awewe. Sacenah jelema anu ngadon cerik ngebangingik di tempat anu sakieu hara-haraeunana. Kitu ceuk manehna bari terus ngadengdek-dengdekeun sirahna tetela sora anu cerik teh datangna di tukangan rungkun handapeun caringin bodas. Raraina alum. Panona cindul tapi ari keur imut kitu mah matak nyeblak kana hate lalaki anu parang ningali. Pon kitu deui kewidura pikeun sakedapan mah sikepna jadi bego kapincut imut kaget teu nyangka ieu awewe tengah tuwuh teh anu kacirina pikarasepeun teh mibanda ilmu silat aliran hideung. Tapi manehna teh kada terusan mikir mun teu hayang jiwana ngalayang dina kaayaan beuheungna anu remuk. Dibarengan ku narik supuna salengkah ka tukang pigelang leungeunna langsung dipuirkeun. Maksudna rek ngarampin pigelang lawan. Tapi di luar dugaan indungna anting wulan tuluy maju sedeng hawa tiis beuki hebat neken badana. Jelas eta awewe tengah tubuh teh boga niat jahat. Lain ngan saukur nguji wawasan manehna. Juragan, mugi selera ulah salah paham. Indungna anting wulan ukur ngabab bari ngorowotkeun deui ramo-ramona muru embun-embunan. Basa kiwidura hasil ngepeskeun eta serangan jurus susulan terus datang ting kolebat lir malaikat maut anu haus ku getih. Ibu ulah. Di sisi pakalangan anting wulan lumengis bari rawah riwih ceuri. Mentas sangkan indungna ngeureunkeun serangan-serangan anu matak mateni. Cicing wulan, ibu hayang nyaho. Nah bener ieu budak teu boga kakuatan anu mampu ngelehkeun hitergos sideung. Sia. Cek indungna nyimas anting wulan bari terus ngirimkeun serangan mautna anu mun teu dilawan pinasti manehna bakal kawalahan bawa teu mustahil nempi ka bobor karahayuan. Hapunten abdi juragan. Iya. Ngadadak kejudura sasanduk bari ningkatkeun tanaga lapisanana. Sagulung hawa panas kontan rekab. Neken hawa tiis sedeng tembong leungeun kewidura ngadadak nyolodor. Dipake nyambut ramo-ramo orang goas anu ayeuna mah mangrupa cakara. Wut, yes. Waktosna saeb Kasugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng
anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode si Inju Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit, wilujeng kantun permios.